alengka etok tamakan teh di ngaranan tamakan Sibana Layu nepi ka dina waktuna eta oge jadi laguna teh Sibana urang dina eta dina hiburanna harita dina gunting pita gitu tah gitu ai akhirna mah jadi bana dewek ya beak cacak monyet eta nepi ka kitu pangarti tamat batur mah sakolana ai yak ngaci ngomong cerek bisa tamat kumaha aing modal eueuh gerapek pikir ku sileing mahal ongkoh asa patongong-tongong deh kada patongong-tongong kumaha apa negara teh membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas heeh tapi sekolah mahal dek kumaha berkualitasna gerapek dek teu lieur kumaha da ku dewek mah teu katepi ieu teh kitu kita naon anu jadi persoalanana gerapek sagala rupa oge urangna kudu mikir sorangan tembongkeun ciri nu mandiri nu ngancik dina dirina sanajan urang teu sakola tapi loba gaul loba maca sakola keneh pinuh ku wawasan ku pangalaman nu geus aya we pangarti nu geus aya gunakeun mangpaatkeun di antarana macul dadega soal macul teh cangkeng nyeri euy sirah panas kapoe lamun cicing di lemur atuh daek-daek ngalacai nima nyata leungeunna daek kacangkeul ai gapleh kuat ning neungeulkeun kartu tah meresep heeh alah sok resep dek mah euy mikiran diri sorangan naon unggah ka pasar jelema sing sarerengeh nempo dewek naon teuing naon ai pek pikasirieunana dewek repek da ngabodor henteu aka mah da rupana atuh da meuni beda ti batur apa sia ge sarua ai rupa mah tapi anu sok disingkirikeun aing wae jadi perhatian jelema wae aing sarua jeung selebritis aing teh sajajar jeung selebritis maka jeung bisa wawuh jeung Maudi lain Maudi berepek maka jeung wawuh jeung si Komeng Malih Jojon Bolot bolot anu bolot nu budeg nu teu nyambung nih ngomongna teh ya urang hiburan heula we sakedeung memeh lalaju parasea urang ulah jauh ti hiburan heueuh sambil menunggu musuh datang kita menghibur dulu warga-warga yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sumatera, Batam, Kepulauan Riau-nya banyak urang Sunda gitu. Urang doakeun urang-urang Sunda sadayana cing sawawa, cing balaleunghar, cing saroleh, usahana cing mararaju, cing jalujur, khususna ta umumna mah sa Indonesia. Masyarakat urang teh masyarakat Indonesia teh cing sejahtera nya ti mimiti pamimpin nepi ka handapna rakyat teh geunah merenah tumanina ulah aya gangguan itu sinareng ieu aman tentrem ciptakeun nya kitu tah yeuh hiburan purga hiburan dah jaipongan dola sok euy kuring heula heueuh
nyangakeun ya Kama Agung nayaga mageng bokor anu nyarangan sadaya ngaturkeun nyawakeun mah eyang ati kawilujengan kasadaya kawandangun kanu jauh suka teuing ibu hajah epon lamun panggih tibatan mah tibatan pegaturian suka dibeli kupati suka dibeli kupati goyang domret blok ini guyub sarerea sia teh ngeureyan teh da dewek ke nyaho kana lagu nah jiji kana goyang domret teu relevan tak ayeuna teh hirup dina zaman kiwari teh banyak orang yang tidak relevan banyak semrawut dalam segala bidang tidak puguh arah beuki kolot teh lain beuki pikalucueun sia hirup teh kalah hayang nengore aing duh keur mah eukeur aing mah dewek minggu tukang ditenggelan ku masinis masinis supir kereta api jebet tenenggelan aing sangeunahna di sisi rel teu pira dewek teh pandagang bandrek ai dagang bandrek teh balik teh kosonge kitu aya sagelaseun deui mah pan biasa teh identik ai dagang bandrek masuk aya kulub hui kulub sampeu kulub cau tinggal 3 kulub hui 4 harita teh eureun di sisi rek kereta api teh da aya walungan saina herang maksud mah dek ngumah gelas da di biasa ngumah teh sok di dinya heeh bari milang duit receh gitu ai geus ngumah gelas pan bararaseuh gelas teh tuluy dilap ai kabeneran lap teh warnana teh beureum sanggeus dipake ngelap gelas dikebut-kebut ku dewek teh lap beureum teh teu sadar dewek teh nyaho di dinya kakara nyaho teh apan masinis mah lamun aya nu ngebut-ngebut lawan beureum sok eureun nanakeun eta teh aya tanda bahaya ai ku dewek dikebut-kebut dikitu-kitu maksud mah digaringkeun aya ta kereta api keur ngadudu jes cekit eureun nolol masinisna teh ka dewek nanyakeun aya naon cenah mang aya juga dewek nanyakeun hakaneun aya ceuk dewek teh ieu we cing teh Aden aya hui 3 kulub cau we 4 eta mah turun masinis beletok sirah goblok cenah sia aya tanda bahaya naon maksudnya goblok lain awaran hui aing jeleumeut teh nasib eta nepi ka kitu aing ngarepekna teu milu sedih
Kalah sareuri sia teh. Aduh, tah eta euy, ceuk aing oge. Aduh, ampun. Hah? Alah, karunya mah nu budeg jeung nu budeg bobogohan. Lalakina budeg. Heuh bolot. Awewena bolot. Da teu nyambung ngomongna teh. Keur dariuk ke dina kuta. Balik sakola meureun. Budak SMA ayeuna mah geuning sok bobogohan balik sakola teh. Dariuk dina kuta. Curhat. Heeh, dilalaan sapatuna teh. Iya. Kaos kaki dibuka bari jeung nyala lengir da bau tarasi gini nya. Ai kaos kaki ayeuna dibukakeun mun bau tarasi. Tapi resep ngombeunana teh geuning. Kabeneran ai dina indung suku awewe teh aya kutil sagede keleci. Ai lalakina nanya meureun. Anu nanya nate bari nyiku. Anu apa uding? Saya lihat itu di kakimu itu kutil. Oh bukan. Apa? Itu kutil. Oh kirain kutil. Maaf aja. Mun cara urang Sunda mah eta teh kutil neng. Sanes naon? Kutil. Oh sugan teh kutil. Nah da teh nyam di dinya ngomong teh ngagunuk. Grepek. Nah naon kadengena kudu budegnya euy. Da bingung aing mah. Baru kana nanyakeun ieu mun batu bensin. Alah, ampun cing hirup di dunya. Resep we gawe monyet tek mah. Sumangetna eta nyieun tamakan ti tutugan Gunung Maliawan ti negara itu Kiskena nguntas lautan ayeuna di dieu aya di Gunung Suela Alengka etok tamakan teh di ngaranan tamakan Sibana Layu. Nepi ka dina waktuna eta na oge jadi laguna teh Sibana urang. Oh dina eta dina hiburanna harita. Dina gunting pita. Kitu tah. Kitu ai akhirna mah jadi bana dewek ya beak.